Dengan kenyewanya, iya info penting pisan. Kanggo uwa-uwa anu keur dilanda pengangguran. Kumaha carana di zaman era mea kieu, urang bisa cepet menangkeun pagawean. Yap. Teu boga skill atawa keterampilan mah jangan harap menangkeun pagawean. Tong ngandalkeun ijazah hungkul komo ijazah SD mah. Mulai nu narima paling kesakalina katarima oge. Kuling ngoret atawa macul, paling sekali inditna ke Jakarta dina bangunan paling kuling ngaduk. Tah keterampilan eta teh kudu boga lisensi atawa sertifikat. Contohna guru, trainer atawa tukang las, operator alat berat, wedding IO, jeung pembantu rumah tangga. Rek keterampilan naon wae oge tetep kudu boga sertifikat. Tapi sertifikat oge sertifikat nu diakui ku pemerintah. Kunaon tah sababna? Sabab ayeuna urang teh lain bersaing ngan saukur jeung batur salembur. Tah ayeuna persaingan lain ti negara urang hungkul eta teh euy. Loba negara. Bisa jadi engke mah nu dagang cilok oge ti Vietnam, dagang seblak ti Thailand. Sok kumaha coba? Persaingan teh geus antar negara ketat. Lamun urang teu boga skill, urang pasti katinggalan jauh pisan. Ngan hayu we katinggalan di tukangnya, pan edan. Tah, lamun urang hayang gawe di pabrik, otomatis urang kudu boga keterampilan eta teh wa. Tah, di antarana nu paling menjanjikan keterampilan ngoperasikeun forklift. Tah, nah make kudu keterampilan forklift. Sabab forklift teh salah sahiji alat nu digunakeun keur ungkat-angkat sakabeh pabrik nu di dunia jeung di Indonesia. Moal mungkin pan ungkat-angkat kudu di panggulan mah. Nah, faktana di dunia industri forklift teh nyaeta nu kahiji alat material handling nah nomor 1 di dunia. Contohna tah di kawasan industri Jababeka Cikarang. Rata-rata pabrik make forklift 5 sampai 10 unit. Di Indonesia rata-rata tiap tahun ngimpor sekitar 8.000 unit forklift. Lamun Indonesia ngadatangkeun tiap tahun sekitar 8.000 forklift, berarti lowongan kerja jeung operator forklift oge pasti loba yang ngabutuhkeun pisan. Tah ka ua-ua nu arek kursus operator forklift atawa nyieun lisensi surat izin operator nu asli lisensi nu ti Kementerian Tenaga Kerja bisa dongkap ka Kanjen Training nu aya di Tambun, Bekasi. Jalan Raya Kalimalang, Ruko Grand Kalimas, Blok A1 nomor 1. Di bawah asuhana Kang Usman Effendi. Nah kudu di Kanjen Training teu nu lain. Surat izin operator atawa SIO na eta asli lain bajakan, lain fotokopian. Peserta kudu ngilu training 3 poe jeung teu bisa nembak wayahna we eta. Tempatna strategis jeung gedung oge ber-AC. Moal mata kareudang we pokona mah. Gedung workshopna milik sorangan. Para trainerna geus senior tingkat tinggi. Geus teu diragukeun deui lah di dunia perforkliftan mah. Salah sahijina nyaeta Kang Usman. Nu geus 10 tahun pengalamanana di Toyota Forklift. Instrukturna oge asli boga lisensi. Tah ti Kemnaker jeung BNSP. Terus founderna ti komunitas Barudak Popi. Anu anggotana di Jabotabek geus sekitar 8.000-an lah. Setiap session training gratis tambahan, training motivasi inspirasi, kisah hirup Kang Usman anu leuwih ajib. Budak kampung bau lisung, budak angon doma, ti Ciawi Tali ubruk warung Kiara. Dan ayeuna beres sukses. Yang pasti ieu murah, tapi isi training nama teu murahan. Dijaminlah Anda puas, trainer lemas. Informasi nu leuwih jentrena mah telepon we ka Teh Susi.